jaga aurat, aset pribadi utama nama. Jangan sampai apem ibu war aur kemana-mana. Eta mah teu kadeuleu, tapi ai cenyan canduok teuing kitu mah. Ngajadi ngarusak pemandangan eta. Matak tereh awe stresna, supaya awe teu stres ka tilu ubarna. Hiji cek Siti Aisyah, ajak ka mana? Hiji ka laut. Sinah ulin ngebak, sinah ngome cai kayak gitu deket. Sinah ngome cai awewe. Hok ajak ka tengah ku kakak. Geus tengah congklokeun ku kakak. Siap ngupingkeun mau balik. Siap. Palih kiri siap. Palih payun siap, palih kanan siap, di luhur aya gitu, aya para malaikat hadir di daya patempatan. Itunya nyonkeun kamurang kalih tekengeng hilir mudik, atanapi kesanah kemari, atanapi kaditu kadieu, lieur kana mastakana. Punten nyonkeun diamankeunnya. Siap ngupingkeunnya. Kanggo salajengna nyaeta insyaallah tausiah dina waktos anu ayeuna kulibados bade disanggakeun ka al-alimi al-alamah Kiai Haji Ahmad Royani Al-Bantani, atau dengan yang lagi viral namanya yaitu Kiruhai. Kukituna waktos sinar tempat segala kehormatan disangakeun ka mantenna. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Tala'al badru alaina min shani yati wada wajaba syukru alaina إذا طلع البدر علينا من شنيات العذاب وجب الشكر علينا ما دعا لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Nusalli wa nusallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Al hadits sadaqallahul azim
wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, Syekhuna al-Mukarram, sesepuh pondok pesantren yang kita cintai beserta keluarga, dewan kiai, mudah-mudahan sehat tur panjang yuswana, barokah yuswana, barokah ilmuna, barokah turunanana. Ais pangampi, papayung lembur, pangersa, aparatur pemerintahan baik tingkat kecamatan maupun desa, mudah-mudahan kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalian orang nu hadir, para pecinta ulama, ya, para muhibbin, mudah-mudahan sadayana nu hadir, urang kabehan di dieu nu sumping kenging rahmat Allah, mulih ti dieu kenging magfirah Allah. Dumasar kana eta urang kabehan syukur alhamdulillah ditakdirkeun ku Allah tiasa kempel ngariung dina salah sawiyos ashhurul hurum, bulan anu dimuliakeun ku Allah. Nyebo tina 12 bulan aya 4 bulan anu dimuliakeun. Minha arba'atun hurum, aya 4 bulan nu dimuliakeun. Hiji Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab, hiji hiji sama tengah dengekeun tuh dah. Ada orang lagi ngomong dengein. Ngecebrok wae jika soang tuh dah. Ecin. Aya ce Ecin. Si Nung aya Nung. Si Imas aya Imas. Nining si Nining. Iroh aya. Dengein. Tina 12 bulan aya 4 bulan nu dimuliakeun. Ya? Bo. Hiji Dzulqa'dah, naon? Ngomong. Hiji 2 3 Muharram, 4 ka eta urang dina 4 bulan eta teu meunang urang nyieun papaseaan, teu meunang nyieun kagorengan. Salah satuna bulan Rajab. Matak mudah-mudahan dina bulan ieu urang seseueurna mah kenging berkah. Allahumma barik lana wa balighna wa hasil maqasidana. Mugi Gusti ngaberkahan dina sareng Syaban. Mugi Gusti abdi kasasih Ramadan. Amin ya robbal. Ya Allah, saalus-alusna ieu sorak kiruhai nya, saalus-alusna sorak kiruhai moal bisa ngelehkeun suara legend. Dibanding jeung nu tadi kori legend legendaris atuh eueuh nanaonan kiruhai mah, sebab atuh pangersana tos masyhur abdi mah kakarak ge sakola SD. Eta kula baheula mah tutur ngadengikeun kasetna baheula mah. Opatan ieu eta karesep kula mah baheula keur leutik di Banten. Apan kula mah urang Banten, Cek. Eta mah cicing di Ciamis, pedah katalian ku kebon kacang.
Gitu. Ai lembur mah kula mah di Banten di Serang gitu. Eta baheula mah kori legendaris gitu. Opat kula mah eta resepna teh hiji Haji Muammar, 2 Haji Humaidi, 3 Pangersa, 6 opat Haji Hawasi. Eta legendaris eta. Matak ieu teu ngimpi teu gundam kula mah bisa pendak, bisa amprok jeung idola. Mudah-mudahan pangersa guru urang, pangersa Pak Kiai Haji Nanang Qasim barokah yuswana. Barokah ilmuna. Jelema nu ngadengekeun, nu ngupingkeun kalam ilahi ngalangkungan lisan anjeuna. Mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun rahmat ka urang kabehan. Sehingga uih ti dieu teh aya hasrat daek tobat ka Allah. Urang sabada ngupingkeun aosan Al-Qur'an nya nu diaoskeun ku guru urang nembe, mudah-mudahan kabawa barokahna ka imah. Nu tadina urang ngedongdole kana salat jadi daek gura giru kana so. Nu tadina ngengke-ngengke kana salat jadi daek dines kana so. Nu tadina sok ninggalkeun salat jadi daek so. Atuh minimal beres rajaban barokah ti pasantren nu tadina tilok sol jadi daek sol. Gampang eta mah teteh 5 waktu atuh sawaktu-sawaktu salat. Heeh. Atuh gampang eta mah heulaan teh eta teh bisa ngajaga 5 waktu. Atuh sawaktu-sawaktu baga. Atuh sesana engke disolatkeun ku batur. Matak mending salat sorangan mending disolatkeun. Jawab sing kompak, mending solatkeun. Nah, heuh, bejakeun ka salaki bejakeun. Atuh bejakeun ka salaki. Teteh hayang barokah hirup nyaan asli lamun hayang barokah hirup ulah ninggalkeun so sakaya dek bejakeun hei aing kadulah nya sakadung nya atuh karunya Allahok we itu karu nya gitu calager oh hadena ieu hadena nya jaba ieu mah tempat deket balong lah tiis manahane ngan hadena acarana beurang henteu peuting coba lamun peuting beuki tiis wae meureun tirisnya hadena ieu mah beurang atuh punten Pak Ustad Pak Kiai bikang mah teu hade eta cicing dinu tiis hi teu laku bikang cicing dinu tiis ulah lila teuing paur bisi kacangna jadi toge. Aman. Oh kajian ari aman mah. Cenah lalaki cicing dinu tiis atuh urusan. Lalaki mah moal naun. Cenah lalaki cicing dinu tiis paling ge endogna cing calang. Bo, yuk mumpung hariung kabehannya urang maca sholawatul siap. Siap. Udah ada aing ngomong mah heueuh, teuing salah teuing bener. Ja ai heueuh, aing mah ai teu nyekel mik asa ngomong asa pang benerna bae ieu hirup. Heueuh, ai keur nyekel mik mah kitu. Ngomong tuh asa pang lekohna dalil kitu. Atuh dina prak-prakana mah dina amaliyah atuh teuing meureun teuing soleh keneh ibu meureun. Leres itu? Heeh. Ka mana teh? Heeh. Reki ieu lajong atuh. Atuh daripada berak didinya. Siap baca sholawat tuh siap po. Coba takolana kumaha aing ngadenge. Oke. He 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 he. Sia ngajadog heula aing sok poho. Punten Kiai. Ieu efek leutikan. Aing asa ngomong di jero guha. Kade teu kudu make efek, teu kudu. Heeh. Nyanyi mah teu kudu. Lamun qori kakarak, kade sing ngarti son sinsem. Lamun mubalik maca Quran kakarak ehoan. Lamun mubalik nyanyi atawa ngomong, pareuman ehona. Sing ngarti sabab urang sarua dibayar.
Siap Bu, siap Bu? He 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 he. Ha 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 ha. Ha ha. Are you ready? Siap, kompak? Oke, kita hitung sampai 3. 1, 2, 1, 2. Si Wawan nyeri huntu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahil sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Semua Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahir salatan daimatan bidawami mulkillahi. Kekasih kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, teladan kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Enggak satu. Bu, moga-moga nu maca sholawat bari bungah dibungahkeun ku Allah. Kalayan urang tadina nu tadina urangnya talangke kaleket kana salat ku barokah maca sholawat urang dines kana salat. Amin ya robbal. Sebab dina bulan Rajab Allah munggaran ngalungsurkeun parentah salat. Parentah salat. Nu kawitna 50 waktu jadi 5 waktu. Padahal geus dikurangan ku Allah. Tina 50 jadi 5 waktu. Sanajan sakitu ge eta urang kacarucut salatnya. Pabelit jeung beling, pabelit jeung beasnya. Pabelit jeung kebon. Laras. Tapi sanajan pabelit, mudah-mudahan salat urang ditampi ku Allah. Mudah-mudahan salat urangnya nu saena ditampi, nu kirangna dihampura. Lantaran salat adalah kakait keur amal nu sejen. Salat wadah keur amal anu sejen. Lembur naon ieu teh?
Hah? Ih, ngarenyang-ngarenyang naon? Babakan? Oh, babakan suama. Sing jelas ngomong nah atuh. Babakan suama gitu. Ngomong lelol. Untung lain RW. Atuh untung lain RW nu lelol. Matak urang di lamun rek milih RW nu jentre ngomongna. Ulah nu lelol, bisi sambutan picerakaeun engke. Alhamdulillah. Amni ana nama eme. Mana anu nyieun hamunan. Ameh tanggung jawab jabatan UKAS. Mana naruh bapak-bapak, siap 5 tahun emean. Oh tapi nak mo siap mo. Wiot 5 tahun gua bin emean. Di RW. Nah jelas sing jelas ngomong nah. Hampur aja nya, hampur aja. Oh beti bakal lagi sungut aing api omongan po. Bo, eta urang salatnya cacak menang urangan tina 50 jadi 5 waktu. Tapi sanajan naonana parentahna 5 waktu, hakikatna urang menang ganjaran 50. Wasilahna ketika Kanjeng Nabi lungsur di Sidratul Muntaha tepang sareng Kanjeng Nabi Musa ditaros kenging naon dulur anu soleh, kenging naon Nabi anu mulia. Abdi kenging parentah salat sabaraha 50. Hah? 50. Muhammad kulan balik deui anjeun. Nah, yeuh moal kuateun umat anjeun. Ai kitu kami geus nyorang marentahkeun ka umat kami kilang kitu ge kurang ti sakitu teu kuateun. Padahal umat kami teh garagah awakna, karua tanagana, paranjang umurna, karunya umat anjeun mah umat akhir zaman leutik awakna, lemah tanagana, ipis imana ngan galedeh hutangna. Atuh kadulur mah kadulur teu kaitung eta hutang. Kami toha goblok. Tatanggal puguh. Bo. Nepikeun ka hirup teh naon? Hirup teh jadi naon? Jadi seuseut lain seuseut, jadi rupak hirup teh. Lantaran indit ka dieu aya nu nagih, ka ditu aya nu. Kesana kemari mencari pinjaman. Tuh Pak, langsung nyanggut. Aing mah cenita hei henteu. Oh si eta sebut hei cenah. Kesana kemari mencari pinjaman. Anjay. Mudah-mudahan negara dosa sambatan dimerdekakeun ku Allah. Allahumma qdi anid dain warzuqni ba'dad dain. Amin. Hoyong di lurasan hutang hoyong. Hoyong lurasan hutang. Sing keresa maca istighfar. Bo. Hei. Sing keresa maca akthiru man aktharu minal istighfar. Dengekeun esih ya. Yuyun, entin. Man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ngerti? Ngerti henteu? Atuh ngomong henteu gitu. Ai melong ja era aing di pelong mah. Saha jalema nu ngalobakeun maca istighfar, tobat ka Allah. Bo, saha jalema nu ngalobakeun maca istighfar, tobat ka Allah, maka setiap kasusah, kabingung bakal jadi kabungah. Teu kapati-pati manehna boga kasusah kabingung bakal dituturkeun ku kabungah. Lantaran naon? Barokah tina tobat, barokah tina istighfar.
Eta indung urang baheula jasa kola teu luhur-luhur teuing. Kolot urang kolot baheula eta kolot urangnya ngabiayaan urang jasa kola teu luhur-luhur teuing. Heeh. Tapi geuning mahi alhamdulillah eta jimatna mah cek hi teu weleh teu lepas tina min kulli hammin farajan teu kapati-pati boga kasusah kabingung Allah bakal ngagentosan ku kabunga. Saha di dieu teh hayang bunga kabeh oge neangan bunga kembung di tengah. Kabeh oge neangan kabagjaan. Sok nu neangan ilmu hayang bagja, nu neangan harta hayang bagja. Laras teu? Mbok ibu urang kabehan neangan kabunga. Leres. Matak lamun ibu bapak hayang hirupna bunga ulah lepas tina tob secara lisan bibir urang baseuh maca istighfar insyaallah setiap kasusah kabingung diganti ku kabu. Nu kadua wa min kulli dzikin makhrajan teu kapati-pati urang rupek hate sempit dada ngomong salah teu ngomong indit salah teu indit tuh ari indit tunduh teu indit butuh benar eta urang serba salah aya kitu teh. Maka lamun urang daek istighfar engke ku Allah bakal dibere jalan keluarna ku Allah diasongkeun yeuh ka dieu maneh engke hate urang digerakeun ku Allah sebab Allah nu tukang ngusik malikeun hate ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala wa ala subhanaka inni kuntu Allah tukang musik malikeun hate. Maka ketika orang sempit hate rupek dada hirup kieu salah kitu salah maka Allah bakal ngabingbing setiap lengkah orang tekad orang dibimbing ku Allah. Mudah-mudahan nu tadina urangnya tuman bobolokot atuh daek bebersih. Amin. Ya Rabbal alamin. Nu katilu ce lamun urang hoyong bagja hirup hayang salamet maka istighfar bakal ngajamin kabungah mana warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah bakal mere rizki di luar perhitungan urang. Nah iya, Allah bakal mere rizki di luar perhitungan urang, di luar prasangka urang, di luar panyangka urang sehingga eta rizki dasarna milik urang bakal datang ke leungeun urang. Allah geus netepkeun sesuatu yang akan menjadi milik kita akan datang ke tangan kita. Nu lain milik urang najan hareupeun mata ge. Sok eta teteh ondangan ka imah tatangga. Heeh. Aya beungeut mah nyang hareup kanu hajat. Ai matana mah meletet kana cau kieu. Cek teteh hayang amat aing cau bu coba gede cek teteh. Manahane meureun amisna eta cau Ambon. Kot tuturna leug siduh we nya tehnya. Oh gitu. Da lain milik urang sanajan hareupeun urang atuh nya. Kitu. Kawas bieu we bieu di jero aing. Yang hareupan cau, atuh lain milik aing can kadahar. Heeh. Laju aya apem teh apem di jero. Atuh heueur ek dicokot ku aing eta. Ustad Unang ngajakan ngobrol bae. Pugu aing rek cokot apem. Ih, aing. Barang cek Allah, Ahmad. Lain milik dia eta mah cek Allah. Mad, lain milik maneh apa mah? Milik dia mah naon? Cai herang deui, cai herang deui. Daud di dahareun nginum we geus. Maka eta urang yakin sesuatu nu bakal jadi milik urang bakal datang ka urang. Matak eta urang rek naon salat rurusuhan, rek neun eta ucuh salat kuprat kapret.
He, coba eta pariksa salat urang. Kak. Tuh mata ge aing mah teu hayang nanya lalaki, teu hayang aing. Atuh naon lalaki mah ongkoh aya kucap kiceup. Unggal ditanya kitu, la yamutu wala yahya. Teu paeh teu hirup. Bo. Dengekeun pato. Bo. Oh, bekah cenah. Urang yakin Allah bakal mikeun milik urang bakal jadi milik urang. Nu loa nu lain milik urang. Najan deukeut ge hating nyaho hating. Ai hating teh atuh mustahil kitu. Tah budak saleweh tah. Itu. Bo, matak lamun orang yakin hirup orang aya dina kulak canggem Allah tenang hirup teh sing tenang hirup teh ulah gurung gusuh. Maaf rek nanya ka urang dia pernah ibu tumpak kapal kapal cai pesawat udara beda pan aya kapal mah kapal cai aya pesawat udara aing bisa aya nu debat aing engke. Bo nu pernah naik kareta cung. Cung. Eta mah opatan kot ngacung naik karetanya. Eta berarti si eta opatan mah hejo cokor eta mah. Lelumpangan bae meureun. Nu pernah naik bus cung. Nu pernah naik bus, naik si tayo. Pernah naik mobil kendaraan umum. Kumaha eta ibu naik kendaraan umum hariwang, resah, gelisah atawa ece tenang? Tenang. Saking tenangna ece timiti celek naik mobil nepi ka geus nepi ka tujuan gagayem teu eureun-eureun. Cek tong dilepehkeun. Teureui. Da kitu ai bikang mah. Hiji gandeng, dua tingkat cewis, tilu gagayem. Nu gandeng soang ngaranna. Nu tingkat cewis entog. Nu gagayem meri. Aya deui mode kotak amal, mana cicing ngobrol henteu eta henteu akrr. Bo. Pernah naik kendaraan umum? Dibawa ku supir pernah? Padahal eta nyawa ibu itu ada di antara tanggung jawab supir. Tapi ibu begitu tenangnya duduk di belakang supir, ibu tenang duduk di belakang pilot, ibu tenang duduk di belakang masinis, ibu tenang duduk di belakang supir. Atau Pak, make Pak jurig. Ibu tenang duduk di belakang supir, bahkan ibu tenang duduk di belakang ojek. Kieu be ece teh. Lain. Naik ojek ece. Kieu. Tenang weh ece sugan cek HTT aing cilaka moal ieu. Aing ngaguling moal teu tenang weh ece teh. Eta nu dina angkot, dina bus, dina kapal, dina kareta urang tenang dibawa ku supir. Padahal wawuh henteu jeung supir. Komo ece naik kapal pesawat udara mah. Sugan boro-boro wawuh jeung pilot ngaranna ge teu nyeuh. Can pernah ngobrol-ngobrol tapi eta urang kok tenang naik kapal naik pesawat. Ari kunaon hirup urang dibawa ku Allah teu tenang. Kunaon urang hirup dibawa ku Allah teu tenang. Nepi ka nu urang naon saking ku tenangna urang sieun teu kabagian milik, sieun teu kabagian rizki, ninggalkeun salat. Mata kade ieu tukang son sinsem. Iya, rizki son sinsem. Kade majar maneh masang son unggal acara Isra Mi'raj. Masang di pasantren lohor henteu. Haram jadah. Bo, kunaon urang ninggalkeun salat karena urang teu
teu tenang. Asa rugi ninggalkeun salat teh sehingga gara-gara naon ngudag-ngudag kasenangan dun. Nu kitu disebut teh yuhibbuna dunya wa yangsaunal akhirata. Mereka mencintai dunia hingga lupa akan hari akhir. Ieu urang kabeh ge keur nyaba dulur-dulur. Teh urang teh keur nyaba. Awal akhir bakal balik. Cing, lila keneh di panyabaan, lila keneh di lembur. Di lembur. Lamun balik ka lembur teu mawa bekal, bagja cilaka. Balik ka pakatif pangumaraan ka lembur teu mawa bekal. Cilaka bagja. Hoyong bagja, hoyong cilaka. Hoyong bagja, nya cager ieu burung. Cager urang ngomong nama hayang bagja, tapi eta dina bebekalan urang talangke bae. Sapoe mah urang saminggu, sapoe ulah saminggu. Sapoe teu neangan sangu, teu neangan beas, asa rugi hirup. Tapi saminggu, sabulan teu neangan ilmu, damang wae. Cakay deui. Sapoe mah teu neangan beas, asa rugi urang. Asa sieun teu bisa hirup eta. Heeh. Sugan aing rek nyawer. Sapoe we bapak ninggal ke neangan beas, neangan duit, rugi hirup. Tapi saminggu, sabulan teu neangan ilmu. Sugan hariwang. Sugan bapak nalangsa. Teu eta urang teu nalangsa. Henteu. Leres teu? Padahal hirup teu boga sangu lapar, hirup teu boga ilmu sasar. Hirup teu boga sangu lapar, hirup teu boga ilmu teu sangu teu ilmu modar. Nyabunya matak yo hiji kumaha supaya urang hayang barokah ulah ninggalkeun salat. Catet bejakeun pokona mah urang judulna ieu mah ulah ninggalkeun bejakeun kanu teu hadir. Nya ditanya ece kanu teu hadir, "Cek di mana?" Ngaji batur mah. Di mana? Pasantren. Di mana cenah mau balikna? Dedengean mah Ciamis cenah ting. Ece biasa kitunya. Ari heueuh eta komo teu sok ngobrol wae tah. Pasti ditanya pasti moal teu nyawa nyambung si eta mah. Pasti. Ngajawab lagi gitu, ditanya, di mana mau baliknya? Nyaho aing ti Ciamis, nyaho Banten eta ja. Bejakeun, judulna ulah ninggalkeun sebab wani-wani ninggalkeun salat bakal dibere bencana 15 rupa. Sakaya deui, wani-wani ninggalkeun salat bakal dibere bencana 15 rupa. Genep keur hirup hitung. Genap gitu. Aing. Genap keur hirup. Genap gitu. Ulah pipiluan hirup nama. Lohornya. Adan. Iya. Acan kumaha dusun adan. Kita break dulu. Kita akan kembali setelah yang lewat ini. Sekedap dinya. Mohon. Genep keur hirup. Hiji catet. Hiji lamun wani-wani ninggalkeun salat dicabut barokah umur. Naon Bu? Ongkoh urang hirup di dunia tapi urang teh direken maot sakaya deui. Ongkoh urang hirup di dunia tapi urang sarwajeng maot. Naon sebabna? Ninggalkeun. Sebab bedana jelema nu hirup jeung nu maot mah dina salat. Nu hirup mah salat, nu maot mah disolatan. Bo, hirup urang aya di antara adan jeung salat. Sakaya deui, hirup urang aya di antara adan jeung lahir di adanan, maot di solatan. Sakaya deui.
lahir maut, lahir ditolong orang, maut digotong sakai deui, lahir di adanan, maut disolatan, lahir ditolong orang, maut digotong orang. Mantak tong wani-wani ninggalkeun. 2, dicabut barokah rizki. Gara-gara ninggalkeun salat, rizki nu aya di imah leungit barokahna. Seueuh mah seueuh, tapi leungit barokahna. Sehingga gara-gara leungit barokah rizki diajak taat hese. Karena perintah Allah mumul hese bu, lantaran leungit barokah. Langkah-lengkah sampean urang dibawa kana kahadean teh teuas da leungit didahar ku anak teuas hatena. Anak teh ngalawan ka kolot, ngalunjak ka kolot, diomongan teh kalah ka molotot deui. Aya nu kitu aya? Bedil. Bo, aya nu kitu aya? Keur mah jajanan anak urang rupa-rupa. Emang urang baheula jajan naon? Eueuh baheula mah urang kadaharan paling keleutik naon? Suweg. Ganyong. Gegetuk. Hayang rada alus hede saeutik gatot. Nyaho gatot? Sampe. Hah? Eta dangdeur dipoe dangdeur. Nya, dipoe dihateup, di hujan di angin, lilailah hidung. Eta naon urang dia ngaranna? Oh gaplek. Oh teh make parud kalapa teh ya. Dicampur jeung ke parud kalapa. Wih eta pelem teh. Gatot. Cek urang di mana naon? Gaplek. Teu. Eta gaplek mah kapan kitu? Beuki hidung, beuki cakial. Mata lamun teteh kebeneran boga salaki hidung. Berarti salaki teteh mah cakial, heeh. Mata lamun salaki teteh geus teu cakial, ajaran tunda dihateup saminggu. Eta anak urang jajan rupa-rupa. Geura tinggal ku ibu, minumnya coca-cola. Makanannya coki-coki. Ditambah zaman ayeuna mah cocolatos. Palingan ceulina conge-conge. Sehingga teuas hatena. Naon sababna? Leungit barokahna. Sok geura anak teteh ka sakola mah buru-buru. Aing ngaji mah ka pasantren boro-boro. Tungtungna ibu bapana boga penyakit biri-biri. Bo, matak ulah nepi ka rezeki nu aya di imah leungit barok gara-gara ninggalkeun bejakeun ka salaki. Ayah, abah, bapana, pepeujeuhnya ulah wani-wani mawa rezeki nu teu barokah, boro-boro haram, teu barokah ge goreng eta. Bu, ulah komo nu haram, nu teu barokah ge goreng. Mata kakak neangan milik, neangan kipayah, neangan ma'isyah, ulah ninggalkeun bisi duit beas nu dibawa ka imah teu barok hese eta teh. Gitu. 3, dicabut cahaya tina beungeut. Cahaya kemuliaan bakal dicabut tina wajah urang. Lamun ninggalkeun sanajan teteh make wardah, sanajan teteh make garnir, sanajan teteh make MS Glow, sanajan teteh make rupa-rupa kosmetik, bagaimanapun ibu menjaga kecantikan, ingat bu, ibu tidak akan mampu menghindar dari beungeut kokoloteun. Rupa-rupa eta kosmetik aya namanya. Emang baheula kolot urang ngan ukur ngandalkeun Kelly. Baheula mah eta emak-emak ondangan marake Kelly. Beuki kandel makena di beungeut hejo beungeut teh. Nya, Bu. Lamun ibu ninggalkeun salat berarti ninggalkeun wudu, maka pareum eta cahaya dina beungeut urang. Matak anak ngabantah,
salaki teu karunyaeun ka urang, pamajikan oge teu ngumpama teu ngajenan ka salaki. Pamajikan moal ngimankeun ka salaki padahal nu maraban salaki nu neangan apakah? Tapi aneh ka salaki teh teu ngimankeun, ka salaki teh teu ngajenan. Ih, puguh salaki boga rarasaan. Batur molor beti isuk nepi ka beurang. Pan eta pamajikan neuleus salaki molor we pan gara rateul hulu. Nya. Aing rungsing amat neuleus salaki. Kunaon kitu mah? Tah bapak sia mah teuing milugah meureun ganti kulit. Ai kitu atuh deuleuh ku sia naon ti isuk nepi ka beurang meletuk molor we molor. Atuh aya mitoha ka ieu mah nanyakeun, "Nyi, mana salaki maneh?" Di jero mah keur molor. Atuh bejang ulah molor teuing mah keur latihan paeh meureun. Buat salaki disebut molor, disebut latihan paeh cenah. Bo. Bo. Gara-gara teu barokah. Hirup teu barokah, rezeki tuluy dicabut naonana. Cahaya tina wajahna, anak loba nu teu ngahormat kanu jadi kolot. Padahal eta anak teh digedekeun ku urang, komo ece mah nu ngalah nu ngandungna beres ngandung teh nyusuanana nya. Heeh. Atuh nya. Beres nyusuan pan ibu ngasuh anak dieong-eong. Leuh, eta indung rek digawe ge hararese gara-gara budak ngear be ceurik. Heeh. Rek digawe rek gegeroh rek sasapu ge harares. Gara-gara budak leweh wa. Geus atuh ulah leweh wae. Kapan nyieun maneh teh hese. Teu isuk teu beurang teu sore. Indung rek digawe ge hese. Biarlah merana. Induk eta anak diencageun beuki tarik disusuan teu eta disusuan teu cager-cager eta anak horeng eta horeng nu kenca mah bau jarcok. Paingan budak leweh wae horeng eta bau jarcok. Lajuna mah teh heuh nyangu nyejo gegero bade ngengklek anak hari ayun di ayun ku samping. Dolo budak gara-gara aing nyender kot hayam unggah ke panggung. Gara-gara aing nyinden hayam kot naik ke panggung hayam. Budak kata kotok saha sih? Kakaraeun aing duet jeung kotok kieu mah. Bo. Cing. Leungit eta kamuliaan urang hareupeun an gara-gara ninggalkeun opat dicabut barokah doa. Sok ibu ngadoa. Tapi lamun salatna ditinggalkeun moal di ijabah. Moal di ijabah. Pepeuceuh lamun hayang di ijabah doa, salatna ulah ditinggal sebab salat ceuk bahasa ad-du'a. Salat ceuk bahasa teh eta doa matak jelema keur salat eta teh keur ngadoa Rabbig firli war mana si wawar kamana ngadoa eta urang cek salat teh matak ece beres salat matak geura rasakeun ku sadarea jelema beres salat tenang hatena teh eueuh ganjelan eueuh nu pikarungsing tenang lantaran ku Allah diaping di jaringna. Mana? Ujug-ujug leungit atuh. Hayang diijabah doa hayang. Ulah ninggalkeun. Nekeun esih eti wati. Si Yuyun kadinya. Si Yuli. Mana si Yuli aya? Oh, paingan lintuh awakna. Teuing eta ngaran Yuli di mana-mana lintuh awakna.
Atuh pamajikan aing ge pan Yuli lintuh. Hi, keur mah pamajikan Ustad mah rek teu lintuh kumaha. Ih, minimal kan saminggu sakali mengarang di paraban berkat. Ai kejo berkat mengandung vitamin sod. Ih, tanyakeun ke ahli gizi, moal kapedak eta vitamin sod kecuali dina kejo berkat. Jadi pemajikan Ustad mah walaupun Ustad bukan kaum PNS, bukan kaum bergaji, alhamdulillah pemajikan mah berlemak. Matak pemajikan masuk eraeun lamun bareng teh. Nah, kadieu atuh rendeng jeung aing gitu kan. Embong cenah. Ona jiga angka 10 cenah. Cak aing ame hade daripada angka 10 mending angka 100. Oh. Bo. Oh, pemajikan aing 2 mah jadi angka 100. Untung hiji jadi angka haram jadah edit cenah ieu mah. Tapi pemajikan aing neulo iya pasti. Ini hanya gimmick yang my honey sweetie baby. Atuh rek naon kitu-kitu haliwu. Pamajikan aing bo emang gitu. Matak pun bojo mah eraan jelemana gitu. Tara keresaheun gitu. Matak kamari ge basa umroh teh dicecekal we di Mekah teh gitu, di Madinah hayu we gitu cecekal. Oh, matak ucup mutawib bener cenanya ai kiruhai. Lain teu di media, teu di dunia nyata, romantis cenah. Oh eta pedah dicecekal leungeunna, padahal ku aing dijawab, lain urusan romantis cak aing. Si ieu lamun diuculkeun leungeun balanja teu eureun-eureun. Tapi dah eueuh deui Pak. Awewe mah rek pamajikan kiai, rek pamajikan RT sarua. Kabeukina teh hiji balanja, 2 jalan-jalan gitu. Hah. Awewe mah pan kitu ceuk Siti Aisyah, "Bo. Pak. Pak. Dulu ya kana kono bako tah si eta." Cek Siti Aisyah, obat stres itu aya 3. Hiji awewe lamun geus stres, ciri awewe lamun geus stres leungit senyumna Kak. Matak lamun pamajikan buat baud baketat baketut jamadad jamadud stres eta teh. Hah? Mun pamajikan kehilangan senyumnya, stres, rek teu stres kumaha atuh? Unggal poe pagula weta hiji ka dapur loba gerohaneun sup ka WC seseuhaneun kaburuan ngalaya sapuaneun tengah imah beresa moal eureun awewe digawe kecuali panon peureum. Naon pernah kakak neuleuh pamajikan gegeroh bari peureum. Matak tereh awewe stresna supaya awewe teu stres Kak, 3 ubarna. Hiji cek Siti Aisyah, ajak ka mana? Hiji ka laut. Sinah ulin ngebak, sinah ngome cai kayak geus deukeut. Sinah ngome cai awewe. Hok ajak ka tengah ku kakak. Geus tengah congklokeun ku kakak. Apaan leungit stresna leungit. Insya Allah stresna leungit jeung jelema-jelemana leungit. Nu kadua cek Siti Aisyah bawa kanu hejo-hejo. Berarti ka mana? Ka taman. Ka mana? Ka taman sia mah ka leuweung. Ih aing gawe. Saya rek liburan, rek dengan suluh. Saya makin dengan supak meren. Bawa katam, banyak bunga di taman. Bo, diajak ku salaki ke taman indah teu? Dicekal ku salaki dibawa ke taman indah teu? Oh, cek teh.
kaya nelangka wong sejagat buana bagus rupa ayu kaya satria jungjunan ho 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 cuma suami kula. Oh di pangku ku salah kita ucet di taman ho jungjunan lato aing kamari mah nyanyi eta di pasantren di Karawang eta nyawer kiai na hari iya Pak Kiai Palah bager tanaon Pak Kiai Palah bager atuh teh nyawa aing malain urang dia iya mata kenanya engke we lamun Pak Kiai Palah nyawer berarti mun teu nyawer teu bogaeun teu boga dedengean nyanyahoanan teu boga duit pasantren ge kabijieun batur maknya kiai teu boga duit ih suudon bo ibu dilahun ku salaki wah cek oco ha jongjonan ha barang arek moal ha barang atuh barang arek moal miluan esih hayo ha jongjonan sing jadi idaman demi bulan dan bintang kulo moh pisahan ha jongjonan mah hampura we Pak Kiai Palah di mana ibu-ibu di pasantren Al Palah barang menang saminggu aredan kabeh bu nu katilu cek Siti Aisyah bawa ke pasar lamun pamajikan stres Pak ubar nu katilu bawa jalan-jalan ka pasar balanja atuh henteu judul lagi jalan-jalan iyo atuh pan jalan-jalan judulna ge bu ibu hoyong bahagia ulah wani ninggalkeun sok ibu jaga sholat kemudian engkau berdoa kepada Allah maka benangmu antara dengan Khalik akan nyambung sebab eta sholat horeng benang eling urang ke Allah innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri urang sholat teh eta teh benang urang antara jeung Allah sepanjang urang ngajaga sholat berarti urang ngajaga hate urang tetap eling ka wa aqimis sholata lidzikri tegakkan sholat maka engkau akan dianggap oleh Allah ingat kepada Allah ibu aya jelema inget ka ece bangga tante iya mah ece diingat ku Allah rek teu bangga kumaha matak yuk sambungkeun doa bagaimana caranya menjaga sholat tah ieu ya bisi teu kaharti kullu sukroin kacangun ai saban-saban sukro eta make walaisa kullu kacangin sukroan henteu ai saban-saban kacang nyengclek dina sukro rampeyek oge aya kacangan nyaho rampeyek rampeyek oge make lain sukro martabak oge aya kacangan lain sukro ibu oge aya kacangan lah lain sukro teu nyahoan kulu jerukin buledun ai saban-saban jeruk eta walaisa kulu buledin jerukan jeung henteu setiap buled eta lato-lato ge buled nyaho lato-lato eta baheula teh geuning viral tok eta oh bisa kelas Jokowi waniun eta milu ngomean eta ulin lato-lato
Jokowi. Asana ieu pak Kiai Pala ge sarua. Lato-lato. Ai budak mah dina leungeun. Ai pak Kiai Pala mah dina sarung. Tok. Oh. Barang RT lelumpangan. Disada. Dung blak pak bum. Horeng nu RT mah aya 3 sikina. Bo, nu kalima jelema niakeun salat amal ibadahna moal ditarib. Pan tadi hadisna inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi tuhu. Lamun salamet eta amal salat urang, salamet amal nu sejen. Ditolak eta salat urang ruksak salat urang fa in fasadat ruksak salatna faqad khaba wa khasira. Maka rugi cilaka eta urang. Naon sebabna? Salatna dianggap ruksak, amal nu sejen oge dianggap ruksak. Adapun aya kakurangan tina salat fardu urang cek Allah tingali aya eueuh tina salat sunnah nu sejenna, rawatibna, nawafilna. Pariksa cek Allah ka malaikat, diteangan ditoleksak. Oh aya qobliyah ba'diyah disampurnakeun lah eta urang salat wajib urang disampurnakeun ku salat sunnah rawatib. Matak eta urang ulah ngedul rawatib teh qobliyah ba'diyah jeung nambal kakurangan dina salat fardu. Yeuh awewe mah idza sholatil mar'ah khamsaha wa shomat syahroha wa hafidhat farjaha wa ata'at jaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Bo hoyong ka surga hoyong asal ibu ngajaga salat 5 waktu. Hei asal awewe ngajaga salat 5 waktu qobliyahna ba'diyahna eus teuing teteh teu beuki tahajud. Salaki bae tahajud mah enggeus, teteh mah teu kudu tahajud enggeus. Eta bae salaki nu tahajud mah enggeus. Teteh mah teu kudu. Kajeun salaki nu tahajud teteh mah molor. Ngan syaratna sarena ulah make cangcut. Asal ngajaga salat 5 waktu wa shomat syahroha puasa dina bulan Ramadan sakedeung deui ta urang bakal datang. Mudah-mudahan sing panjang umur. Urang bakal ngarasakeun fenomena seluruh umat muslim sedunia akan merasakan lapar dahaga halabha bekarasa margi puasa hawa panas kacida haningali cucunguk mapah kawas kormati Mekah ningali panggeroh piring kawas kue odading jauhkanlah kami dari hitutna cai jauhkanlah kami dari ninyuh sarimi. Eta keur puasa mah urang eta ngambeu sarimi. Alabatan dunia sabelah gogoda ieu ngaranna gogoda teh ngaranna gogoda iya gitu. Asal puasa bulan Ramadan jaga matak nu boga kodoaneun geura kodoan ulah hantam nyeblak jeung ngabaso majar maneh cenah diet ai balik senam teh baso di sanguan. Aneh aing mah. Bo lanjut poho di aing lain baso di sanguan tuh jelema lapar kabeh meureun ieu mah ingat kana baso bae baso di sanguan. Bo nu kasabaraha nu katilu wa hafidhat farjaha. Heuy bo hoyong ka surgana jaga aurat aset pribadi utama nama jangan sampai apem ibu war aur kemana-mana. Eta mah teu kadeuleu tapi ai cenyan canduok teuing kitu mah
ngajadi ngaruksak pamandangan eta. Aing ngareretna tibang sadetik kapikiranana mah anggar saminggu. Bo, kade barang pakainya sing apik. Wahafidot farjaha, jaga kesucian, jaga kehormatan diri jeung keluarga. Rumah ulah diuar aur kabat. Kade reka mana tutup aurat, betul? Laras. Iya mah make tiung nama. Ditiung nama. Ngan teu nyeni ka handapna. Make tiung na dibeungkeut bari baju na merecet atuh ping-ping kawas lepet hayang katingali sholatullah salah. Sia musikan atuh ngajedog wae. Kalah ngorek HP bedil gua aing re. Punten Pak Kiai, eta nu bieu mending dilempangkeun mending disegokeun. Hah? Lempengkeun. Tanggung jawab. Oh, ini mewakili Pak Kiai Palah ya. Ulah nyalakeun aing tuh, si itu. Make tiung na dibeung bari baju na meret atuh ping-ping kawas hayang katingali sholatullah salamullah ala toha sholatullah ala habibillah make tiung eureun atuh heula make tiung dipurintil bari baju nanonyet calanana model pen hayang katingali sholatullah salamun ala toha rasul sholatullah ala habibillah salawe mah dua angeun kacang napariuk awewe man ayeuna beungeut herang punduk hawuk. Aya nu kitu. Oh eta gegelisieun ai beungeut-beungeut Korea ai cokor-cokor Afrika. Atuh salaki mah dinos di sawah. Pamajikan boro-boro mantuan nganteuran henteu. Titah miluan tandur ngagebot naon teh. Hayu milu ka sawah cek salaki. Marera rera rera rerang. Marera rera rera rerang. Eta aya pamajikan mulai kitu Kak, bedil tuman. Teu taat tuh kitu. Pancek Rasul kitu, wa ataat zaujaha. Taat kanu jadi untuk taat kepada suami, Bo. Hey. Bo. Exactly listen to me, okay? Today we are together. Hayu ibu ngadu keder jeung aing. Bo. Ngarti henteu? Ih, emak kudu ngarti. Kudu ngerti mah. Atuh emak teh apal-apal dog. Oh, aya anjing tunggulidag. Anjing dog. Anjing leuleumpangan laladog. Anjing na diuk nagog. Anjing na cicing ngajedog. Salaki teu usaha baled. Bo, lanjut. Taat kanu jadi carog, taat kanu jadi carog ge ibu taat ka salaki selama salaki nitah sae
setungtung salaki nitah kana bener qaulum ma'ruf itu adalah wajib nu jadi pamajikan taat. Ulah neuleuh salaki ibu sanajan salaki ibu teh teu pati gag. Sanajan salaki ibu teu boga du. Ieu mah salaki noelan ti peuting. Mah, naon? Budak sarare, enggeus. Atuh budak sare meureun kaburu sakedeung. Lah kos boga duit wae. Eta mah nu kitu pamajikan kawas angkotnya. Atuh cek salakina nyi atuh angkot ge naik heula ka karak mayar. Sia mah kalapatan angkot mayar heula ka karak naik. Bo, ulah sok koret-koret teuing. Salaki hayangeun mah bere. Lah ka carape kami naginya kudu isuk-isuk geus diseuh baju. Beurang nyetrika baju. Peuting merosotkeun baju. Hayang-hayang mah teh buka we serelekna sorangan ka. Ngan lamun enggeus tutup deui bisa digembrong laleur. Bo, taat ka salaki, ulah neuleuh salaki ibu tukang oj. Ulah neuleuh salaki ibu ukur kul. Sanajan suamimu sebagai kuli, dia adalah raja di hatimu. Sepanjang engkau mau ketika akad nikah dihukuman ku salaki, semenjak itulah engkau wajib taat ka salaki. Kenapa? Karena surga ibu berada di bawah telapak kaki suami. Surgamu ada di bawah telapak kaki suami. Maka jika suamimu menendang kepadamu, jangan marah. Itu adalah tendangan dari surga. Oh, surga-surga ge rengkot batur. Bo, ibu, jalamun ibu hoyong nepi ka surga, hiji ulah ningakeun salat di mana, nu kadua puasa Ramadan ulah kaliu, nu katilu jaga kehormatan diri jeung salaki. Seperti apa dirimu, kehormatan suami dipertaruhkan. Nukat opat taat kanu jadi salaki, maka cek Allah udkhulil jannata, asup maneh ka surga jig rek lewat panto mana wae. Sebab naon? Gara-gara ibu dipikarido ku salaki. Moal dihisab awewe kecuali dihadirkeun salakina. Memeh dihitung salatna amalna dipanggil salakina. Hei pulan ka dieu. Kumaha anjeun pendapat jelema ieu nu baheula jadi pamajikan anjeun di dunia? Cek salaki teh kuring ribu ka manehna. Lantaran dialah yang telah mengurus diriku. Dialah yang telah mencuci pakaianku. Dialah yang telah mengezo. Heuh naon coba aing pangneangankeun? Dialah yang telah memasak untukku, dan dialah yang telah melahirkan anakku, dan dialah yang telah menyusui anakku selama 2 tahun, bahkan kuring gesok milu nyeng celek didinya. Atuh dalicik bapak-bapak mah, ai anak 2 tahun disapi, ai manehna nepi ka ayeuna ngenyol we genyol. Erek turun mesin kumaha eta ibu. Atuh Bo. Matak ibu lamun hayang menang ridho salaki, kawas. Lamun hayang menang ridho salaki, ingat capekmu, letihmu adalah ibadah di hadapan Allah. Sanajan salaki kurang ngahargaan, sanajan salaki teu pati naon, teu pati pinter mulang tarimakna karena ketumpulan akal dan nalar, nepi ka salaki teu bisa nganuhunkeun kanu jadi pamajikan. Ibu mah ibadah ka Allah. Ibadah ka Allah. Kade ulah gara-gara ece capek letih aral nafsu ka salaki, leungit ikhlasna, leungit eta karir ibu. Ingat kawan, buatlah bidadari cemburu kepadamu, tapi ingat jangan gunakan kecantikanmu. Kenapa? Bidadari lebih cantik dari dirimu walaupun tanpa garnir dan MS Glow. Bidadari lebih cantik dari ibu.
Satu-satunya yang bidadari tidak mampu lakukan adalah melakukan ketaatan kepada suami ibu. Maka ketika ibu manut taat kepada suami, maka bidadari cemburu. Kumaha cek bidadari? Esi, ulah memanas aing esi. Lamun bidadari nulu ibu nyarekan salaki. Oh, kumaha cek bidadari? He, entin. Ngeunah wae sia nyarekan salaki aing. Lamun moal diurus ku maneh, kadiekeun rek dicokot ku aing. Kumaha cek bidadari? Ya Allah, geura paehan salaki entin. Bo, buatlah bidadari cemburu. Ingat, ketika ibu menganggap suami ibu raja, maka engkau adalah ratu di hatinya. Anjay, mana aya ratu singkayo? Hah? Bo, anggap salaki raja, maka ibu akan menjadi ratunya. Matak bisnis nempo salaki sasapu di imah, buru-buru rebut. Astagfirullah, raja, naon, maknya ayah raja sasapu, kadiekeun, ya atuh, katempo salaki keur popoe, raja, kadiekeun, aya kitu kunaon, maknya ayah raja popoe, matak hiji-hijina pagawean rumah tangga, aing mah nu paling pantang popoe, nyeusuhan mah sanggup aing, da teu kadeuleu ku batur ieu. Gegeroh sanggup aing mah unggal poe gegeroh iya atuh teu cerita zaman mondok ya baheula tukang gegeroh ieu memeh kawin kelas SD aing mah memeh balik sekolah SD batur mah tuluy dahar aing mah gegeroh heula cek indung Ahmad naon geura nga DJ dia ka ditu aing balik SD budak eta kudu nga DJ heula barang eta mah suarana beda tah mah. Horeng sabun colek na beak. Pan baheula mah teu usum sunlight, teu usum. Baheula mah sabun colek. Ih, satu untuk semua baheula mah. Nyisuhan eta sabun colek. Heeh, ngaruruan awak eta sabun colek. Heeh. Bener. Heeh, gegeroh piring make sabun colek. Kuramas ge ieu kuramas. Sabun colek baheula mah. Heeh. Ih, baheula. Ih, eta mitoha nya dihuntu. Wawalan ku sabun colek. Aslina ce. Aslina cager eta. Madak bisi oce boga mitoha cerewet. Wawalan ku sabun colek. Cager geura. Bo. Hiji-hiji na pagawean rumah tangga geus kawin ya geus kawin aing nu pantang paling pantang popoe aing gegeroh mah da teu kadeuleu ku batur nyeusehan sasapu teu kadeuleu ku batur palebah aing popoe moe baju leuheung eta mah aing moe baju iya ya aing ya keur moe cangcot kumaha lamun aya nu moto ih cenah eta kiru hay moe naon bo hanjakal ieu saur Pak Kiai Palah Ustad cenah organa ulah dibawa daya hadroh oke cek aing da urang mah musik naon ge da resep kitu henteu fanatik nya hadroh oke si ieu mah genjring hayu tagoni hayu kan kitu beda-beda ai genjring mah pan crek pak dem ting dem ting dem ting dem tudung tumpak ping ngedadatkeun tumpak ping ngedadatkeun tumpak ping dadatkeun tudung tang tagoni eta mah pan aya hadroh mah beda eta mah hadroh gitu pada jelema mah pasti jelema resep hadroh bakal apal jeroan hadroh jelema resep tagoni apal jeroan tagoni bapak resep dangdut
apal jeroan dangdut. Bapak resep musik pop, apal jeroan pop. Tuh. Bapak resep musik rock, apal jeroan rock. Halen? Ibu resep musik dangdut, kudu apal jeroan. Ibu resep musik pop, kudu apal jeroan pop. Bapak resep musik rock, kudu apal jeroan rock. Nya, mata, lamun hayang menang ridho salaki, eta syaratna hiji salat 5 waktu ulah tinggalin, puasa ulah kaliwat, ngajaga kahormatan jeung diri jeung keluarga, nu kate opat taat ka salah selama salah kita bener, cenah salah kita salah bantahlah dengan kasih sayang. Naon maksudna? Ulah ngayakeun papase, ulah ngayakeun papaseaan. Bo terakhir jelema niageun salat moal kaasup jelema nu didoakeun ku jalma soleh. Sanajan urang naon keur molor, sanajan urang keur digawe, tapi lamun urang teu pernah niageun salat, maka urang kaasup jelema nu didoakeun ku jalma soleh. Poe ieu di Mekah, di Madinah ribuan nu ngadoa, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Sepanjang urang teu niageun salat, maka urang kaasup jelema nu didoakeun ku jalma soleh. Kartos Bu? Atuh entos ka hartos mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.